Kesal abdi mah kesal laki. Aku naon gitu. Menira sepisan nempo awewe nu sareksi dina TikTok. Oh, heeh. Sakitu boga pamajikan bahe nol oge. Masih keneh we resep nempoan awewe anu sejen. Peuhnya padahal bujur ieu kurang kumaha bae nol gitu. Pan eta meureun bujur abdi mah hideung. Jadi we tara diliuk-liuk acan. Oh. Pantes satu hari gitu mah. Hari salaki abi mah aya nanti keresep kana susu. Oh, sarua deui. Resep nempo kan itu. Lain resep nempo susu burayot. Keresep minum susu Uki White. Soalnya hayang naikeun berat badan cenah. Cuk, baju teh bodas pisan. Sok make naon nya sahna? Make bulao. Oh, aya keres teh bulaona. Aya. Hayang ih, Kenaon? keur bujur ngarah bodas. Mak, hari nempokeun teh Rina mah najan janda ge menikah herang kitu ih. Awas parawan. Nah ari emak jadi rana teh maneh hauk kitu siga boleh pulanas. Bedegong teh sia kakolo teh. Yo, ari ngaragi kituan teh kudu make duit. Lamun emak mentingkeun kana awak, sia emak dadaharan. Ya sesuai budget we atuh mak perawatanana. Tah buuk we urus teh. Ulangan digegelung wae jiga sayang puyuh. Ya barontok beli. Maha sia teh perawatan rambut teh. Jeung deui asa hoream lagi ke salonna oge. Mak, zaman ayeuna mah geus praktis. Merawat rambut kini bisa dilakukan di imah. Komo bu kerontok mah. Make natur hair tonic ginseng mah. Tah mak, da ayeuna mah perawatan keur buuk geus aya, tinggal mikiran keur lebaran we ayeuna mah. Batur mah tuh geus nyari cilpi kueheun ti ayeuna oge. Ah, mah mikiran ke lebaran emak mah. Lebaran ayeuna mah sekali dijieun. Kuehna ge engke we selebaran. Hor, nah, Pan keur hajat kuehna oge. hajat. Hajat naon mah? Pan mare kawin deui. Cek, kemana ya? Cek, naon eta? Teu puasa? Puasa? Nah, teu makanya kelan sangu. Ieu mah rek ngawapan budak. Oh, Ada cek tarik naon? iya rek nyem mixer cek. Oh, rek nyen kue. Heeh, rek nyem kue. Yuh. Nyem heula nya nya. Heueuh, heg. Kelak. Si Uci mah da asa geus teu boga budak leutik. Jeung deui asana teh geus tara datang bulan. Hahaha, teu puasa sianya. Pasar yang diselenggarakan sementara itu apa sih? Buzzer ya? Bahan pengembang kue itu apa sih? Baking pusat ya? Nama pewarna pakaian itu apa sih? Antek ya? Kue tradisional isi kacang hijau itu apa sih? Mafia ya? Warung telepon umum zaman dulu itu apa sih? Intel ya? Abis ya, aing can sahur. Dek, udang sampai sahur. Urang bisa kabur bisa. Kelah tuh mah tiris. Lain heula sia teh. Buru kan udang, make kaberangan yeuh. Teu kaburu ka nyimpan teh sahur deui. Yang merenti sanguna. Belah buru. Nu penting mah sia ge budget. Jeung naon mah darna? Ninyum dewe ka itu. Namanya soal pertama geus ngadahar mie. Antak pabuliet ieu mah dina budgetna oge. Ari geus jeung naon deui atuh sia teh? Aduh tereh mie. Nya nasi panggang sosis we atuh mah anu tereh. Lila teh nyeuna. 10 menit oge jadi mah. Bahan. Asa cangka denge insapnya. Heuh, encan we meureun mah. Urang siap-siap ka masjid gitu yuk, bari ngadaguan salat subuh. Ayo. Mak teu ka kebonin. Henteu, magala kebon deui mama. Aha. Ah, yang bersih we awak. Ngarah lebaran teh glowing. Meureun mau menang THR mah. Kena aya teman THR oge. Nu penting mah awak teu wareng. Atuh da percuma emak cicing di imah ge. Ari kulit teh dirawat mah anger we gurih. Ada osa kita ge make hand body. Teu cukup ku hand body hungkul emak. Tah ari hayang glowing mah emak make ieu. Lamun emak teu gawe, meureun mah moal boga duit. Nah kumaha engke urang meuli baju lebaran?
Atunya kalem sih teh. Da mama najan teu gawe oge. Duitnya pasti diberean. Usaha. Kumaha na kebon? Make mere duit. Pan beureum mana gitu gawe? Ah nyawa ya nah. Hei bawa ka mama kudu merean duit. Yo, Naon eta? bedong. Pokoknya Serika nanya. Heueuh jang naon satrika? Jangan Serika baju atuh. Pira aku jangan Serika banget maneh. Belum kan Serika. Geus ngahunyun tuh pakaian. Aing mah. Ya, siapa gitu dah dititah ku teh. Karena duit teh hantem. Ari waktuna dititah barang guna mual. Mending eueuh nulungna pisan siapa ka teh. Man hayo we teh isuk ngeluk nu cok teh HP. Atuh udah cangkul emahnya trika teh. Memang na ngaladut ke teh cangkeul. Buru. Mulaina atuh mah ih tanya trika. Nyusuhan atuh dik. Tah heueuh, mending nyesel we urang mah asal sabuna make Gentle Gen. Mana sengit deh. Nah, ha? Karena sekarang Gentle Gen sedang bagi-bagi hadiah. Beli Gentle Gen bisa dapat emas. Nah, belinya yang ada tulisan hadiah emasnya ya. Wah, iya nih buktina. Wih, bisa kan sih mak? Beruntung. Ya heula da masuk pangenan. Selama orang tayangan heulanya cara nukerna di website ngarah bisa jadi cincin. Kan lumayan. Soalnya orangnya menang, mak. Yo, sesuhan. Naon eta mak? Loba-loba teuing sesahan mah. Nyuci terus, menang terus. Ih, hari kemasan berhadiah nu urang mananya? Itu emak. Mak, dari jeung naon mak? Atuh lajeng naonna sia teh? Jeung meh atuh ka ditu. Aing mah. Kirakuan mih wae. Lain piraku sia, syukuran sakitu oge. Si keneh diayakeun ku kolot. Coba kolot tara usaha aya nama. Geus pirang-pirang masih keneh bisa daang oge. Heeh. Warag oge nih kan? Dek, mana gawe ka Arab? Embung mah. Terido aing mama kudu ka Arab. Maka kata terido, da mama nek gawe lain nek kulin. Maksudna teh urang mah teu tega, mak. Lamun emak jadi pembantu di Arab teh. Nah saha nu nek jadi pembantu? Nah, mana jadi naon atuh di Arab? Jadi artis. Cek, Naon? kesel da ih tadi mah kami toha. Memang ku naon gitu? Kesel, Cek. Mau apa ya? Ayo, we, coba ya omongin. Tapi omongan naon itu? Jadi segala rupa teh. Jadi kudu kumaha maneh nawe. Pokona segala rupa teh sok ikut campur wae. Oh. Tapi piraku ya teh ka kitu. Seteh. Aya aturan perkara abi balanja online game jadi omong. Da sok aya paket wae ka imah. Majar ratu cenah abi mah boros. Teu bisa ngatur duit menang ti salaki. Oh, kitu nyari mentah aja mah. Ih, serius naon sih tadi ngerebut-rebut wae. Ngeuna tuh dah. Jadi penasaran we gitu. Hayang kesalahan senek na kabeh. Emang sih, apa-apa enaknya ada Garuda. Ngobrol ge jadi makin seru lamun sambil ngemil mah. Mataku habis sok dibawa wae oge ieu snack. Soalnya menapisan. Nya bener. Cek, pane jeung masih kena cicing jeung mitoha. Ari mitoha ieu kumaha? Cerewet teh. Metoha abdi mah tara loba itu ieu. Nek kumaha oge jempe we tara loba omong. Wah, cicingan lu mitoha ieu mah. Tapi pernah ngobrol teh? Pernah, tapi baheula gitu ge. Tapi lamun dahar sok ngariung tara. Tara, lagi tara dahar atuh metoha abdi mah. Panas maot.